Sirawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa, kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Romansilat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneuteup-na kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat-Er, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Mbah Camati Sakti terus nyarita bisa kanyahoan dina sorakna, manehna memang gemper ku ayana eta kajadian. Jadi kieu Rawing kula kadian memang dititah ku si topeng mayit keur ngayakinkeun. Nah anjon benar geus pulih kakuatan atawa acan nyari geus pulih kieu mah syukur atunya. Mbah Camati Sakti anu kungsi bantrok kakuatan jeung Sirawing sarta manehna ngaku rumasa eleh jajaten, manehna geus teu untupan upama kudu tarung anu kadua kalian, sabab jelas moal aya hartina, sabab dirina anu tetep bakal jadi pacundang. Jadi datang ka dieu teh ngabuktikeun kaayaan kuringnya geus pulih atawa acan meureun kitu. Nu matak ayeuna namanya pan kasaksian ye kuring geus pulih kakuatan, siap pikeun neruskeun deui tarung jeung si topeng mayit. Sok gancang tepikeun nya ka harti. Ka harti Rawing nya ari geus jelas kieu mah nya kula bakal atawa kukula bakal dibejakeun ka si topeng mayit. Yen anjon geus saya gat diri pikeun neruskeun deui tarung. Nu matak andi kaduaan geus henteu kudu dilalila nya cicing di dieu. Bisi kuring terus boga pikiran hayang nindak andi kaduaan. Nu matak lamun hayang salamet gancang initnya. Mbah Camati Sakti memang geus teu hayang panjang lebar cumarita. Duanana terus arindit baralik deui. Sajaroning lempang teh Mbah Camati Sakti mah weleh teu ngarti. Manehna bener-bener kaget jeung bingung, sabab tadi geus diyakinkeun heula ku dirina yen Sirawing teh eueuh di jero imah. Nyan teu kaharti ya Ki Guru. Cenah ceuk Ki Guru tadi geus diyakinkeun Sirawing teh eueuh di imah. Tapi geuningan kaluar teh jero imah terus nyamperkeun ka urang. Kalawan manehna jiga geus nyahoeun kana kadatangan urang.
kumahnya bisa kitu geuningan Ki Guru? Mbah Camati Sakti gigideg. Manehna oge memang masih keneh can ngarti kana kanyataan anu bieu di singharepan. Nu matak dewek oge henteu ngarti sutra. Heuda dewek teh can gelo oi. Da jelas atuh si Rawing teh eueuh di imah. Ari ieu kalaka datang nyamperkeun ka urang. Oh, bener-bener siga anu geus nganyahoankeun nya kana kadatangan urang sutra. Jeung Ki Guru sigana teh jiga nu teu untupannya ngalakukeun tarung jeung si Rawing. Eueuh hartina dewek nyobaan tarung ngalawan deui si Rawing anu ngadua kalian deuleu euy sutra. Sabab geus jelas dewek moal mampu ngungkulan elmuna si Rawing euy. Memang dewek geus eleh jajaten ku manehna. Duanana akhirna tepi ka tempat anu tadi di mana Ki Jalumpit keur ngadagoan di lebah dinya. Barang datang oge Mbah Camati langsung nyaritakeun ngeunaan rasa kakagetna ka Ki Jalumpit anu jadi adina. Waduh, nyaan dewek kaget teu ngarti yeuh sama sakali Jalumpit. Ku dewek geus dibuktikan diyakinkan si Rawing teh jelas eueuh di imah. Tadi kalaka datang nyamperkeun kaluar ti jero imah. Malah manehna siga anu geus nyaho kana kadatangan dewek duaan. Yo, ieu bisa kieu kumaha yo? Bet bisa kieu sok kumaha Ki Jalumpit? Aji Sutra dina waktu harita milu mairan caritaan. Sugan ari ku Ki Jalumpit mah bisa kapanggih ieu. Nah kumaha ieu teh ya? Bisa kieu ya kajadianana Ki? Ki Jalumpit dina waktu harita narik napas panjang terus kedalisan. Tah nu matak oge ulah gurung gusuh tepugu dina kieuna sabenerna mah tadi teh hayang ngabejaan nu datang nepungan kaluar ti jero imah lain si Rawing lain si Rawing. Hah? Lain si Rawing? Kumaha ari lain? Puguh ilaing macan kungsi nyaho atau panggih ajeng si Rawing. Rek kumaha bisa nyebutkeun eta lain si Rawing? Yo, panon dewek teh teu lolong euy. Ieu pananjut dewek teh masih keneh normal deuleu nya. Jelas si Rawing eta jelema teh ha? Tah bisana kitu teh lantaran kakuatanana Sang Hyang Roban nu matak kula geus ngabejaan pikeun ngungkulan kakuatan Sang Hyang Roban kudu aya syaratna. Jadi pananyo dewek dibalikeun. Mun kitu mah anu tadi keluar teh lamun lain si Rawing. Jadi saha mah? Tah eta mah anu tadi diintip ku Kang Camat. Waduh, lamun kitu mah bener. Si Sang Hyang Roban geus ngabantu deui bae kasih nangling. Panenjot dewek benang dibalikeun nya.
Tapi kunaon kumaneh, lain ditutup kekuatan si Sanghyang Roban teh. Imah kalah Kang Ajeng tunang tung tepuguh ilaing majalumpit. Henteu benang di bejaan Kang Camati mah. Apan cekula oge kudu make syaratnya. Da ieu mah atudah kekeh bandel. Jadi kieu kaayaanana Kang. Aji Sutra masih keneh panasaran siga nama. Kadenge harita manehna nyarita deui. Yang geus dibere nyaho kieu mah maktak naon nya ayeuna urang balik deui we Ki Guru. Urang teu kudu sieun ku si Jaka Sinangling anu katingalina jadi si Rawing. Urang perenan kabeh dina peuting ieu Ki Guru. Ku saruana guru jeung murid teh nya ari teu percaya mah pek laksanakeun ngan lamun aya kajadian anu leuwih ti tadi dilakukeun ku Sanghyang Roban, kula teu bisa ngabantu ka Andika duaan. Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra jadi ting haruleng. Dua anak memang bingung ngadenge caritaan Tiki Jalumpit anu saperti kitu. Buktina lantaran mawa karep sorangan henteu nurut kana caritaan Ki Jalumpit. Ayeuna kabuktian gagal pamaksudanana. Mbah Camati Sakti narik napas panjang bari neuteup antep ka Ki Jalumpit anu jadi adina. Terus nyarita deui. Waduh, dewek ngan liar ya geus kieu mah oi. Jadi mun dewek ayeuna rek nurut ka ilaing, kumaha saterusna tina katurangnya. Nu matak kudu nurut oge ka kula Kang Camati. Mun nurut jeung sabar mah meureunnan moal ngarandapan kajadian anu saperti kieu. Nu matak ayeuna mah dewek rek nurut ka ilaing Jalumpit. Jadi ayeuna urang kudu terus kumaha? Nya ayeuna mah kudu indit heula we ninggalkeun ieu patempatan kula moal bisa merek katerangan anu jelas sabab masih aya di ieu lembur kawengku kapager ku kakuatan Sanghyang Roban. Dan nya antewek teu nyangka bakal kejadian saperti kieu yo nya. Si Sanghyang Roban mun kitu mah kudu bisa diungkulan.
Sebab tetap bakal jadi gangguan Jalumpit. Nu mata ayeuna urang kudu indit heula di dieu. Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra akhirna mah kapaksa nurut kana pangajakna Ki Jalumpit anu terus ninggalkeun eta patempatan. Sanggeusna jauh ti lembur Sirawi, bari ngaleureuhkeun ka Cape kakara Ki Jalumpit dina waktu harita daek mereka terangan anu leuwih jelas. Tah di dieu mah kula bisa mereka terangan anu leuwih jelas ngeunaan cara ngungkulan kakuatan Sang Hyang Roban. Mbah Camati Sakti gancang nyarita. Cik. Sok gancang jelaskeun Jalumpit. Kumaha carana oi? Dewek geus teu sabar yo. Ngan ayeuna mah dewek muarek bawa karep sorangannya. Sebab ari bari jeung gagal mah heukeurna nahaon. Nu mata sing percaya ka diri kula da apanan hayang ngabantu. Nya sok omongkeun lah. Jeung nyaritana ulah ancat-ancat teuing kitu atuh euy. Karena jadina jadi kasar jeung ngadengeunna oge. Jadi kudu anu jelas jeung tong di ampleng-amplengkeun teuing kitu lah. Liar kalau jelina oge tewek teh yo. Ari Kang Camati kawas henteu apal wae. Apan kula mageus kieu kaayaanana tiba heula oge apanan kieu Kang. Geus nyaho lah. Cingpok omongkeun, jelaskeun ka dewek. Kumaha carana ngungkulan kakuatan si Sang Hyang teh Si Sang Hyang Roban supaya ulah terus-terusan jadi gangguan tah Geus jelas Pan. Syarat tadi jelaskeun. Ceuk kula oge kudu make syarat nu aya hubunganana jeung si Topeng Mayit atawa si Rawing. Nya naon nu aya hubunganana jeung si Topeng Mayit atawa si Rawing teh? Ku dewek can kaharti ta maksud caritan ilaing teh Jalumpit. Ilaing ngarti sutra. Mbah Camati Sakti dina waktu harita ngareret ka Aji Sutra anu jadi muridna, anu direret gideug bari ngajawab. Henteu puguh teu ngarti Ki Guru. Tuh, nu matak dewek duan can ngarti ya kana maksud caritan ilaing Jalumpit. Nu matak coba jelaskeun nya. Naon maksud teu sabenerna? Kapanan ieu oge Kang dijelaskeun. Kieu ye maksud namanya. Mun bisa mah kudu menangkeun baju anu sok dipake ku si Rawing atawa si Topeng Mayit. Wah,
nyari kudu nyokot baju nasi topeng majid anu sok dipake mah meunang kudu balik deui atuh sedengkeun dewek duaan moal waka balik lamun acan hasil pamaksudan lamun geus hasil dewek kakara bisa balik deui teuing mun nyokot ngakalan baju anu sok dipake ku si Lawing mah nya tah kitu hade malah eta mah leuwih alus lamun baju anu sok dipake ku si Rawing mah engke kukula bakal dibuktikeun kumaha jeung naon anu bakal kajadian di mana eta baju anu sok dipake ku si Rawing geus aya di dieu. Mbah Camati Sakti ngararet deui ka Aji Sutra anu jadi muridna. Teu lila terus nyarita. Cik, kumaha kira-kirana bisa moal menangkeun baju si Lawing? Heuh, baju anu sok dipake ku si Lawing Sutra. Bisa henteu? Aji Sutra ngahulang sakedeung siga anu keur mikir, teu lila terus nyarita. Nya urang cobaan be atuh Ki Guru. Da pasti aya kesempatan atuh keur nyekot atawa maling baju anu sok dipake ku si Rawing mah. Kuring boga kayakinan pasti bakal bisa ngusahakeun Ki Guru. Urang dagoan bongohna we nya neangan waktu anu hade. Mbah Camati Sakti neuteup deui ka Ki Jalumpit terus nyarita. Tah kitu Jalumpit. Jadi si Sutra sanggupeun ngusahakeun nyekot baju anu sok dipake ku si Lawing. Jadi henteu kudu salempangnya ku soal eta mah. Ngan lamun baju anu sok dipake ku si Lawing geus aya, terus nek dikumahakeun tah, engke mah eta baju teh. Nya ari geus aya mah bajuna ceuk kula oge engke bakal ka Bandungan. Naon anu bakal ku diri kula dilakukeun ngan henteu kudu diomongkeun ti ayeuna kari kumaha engke buktina kitu tah Kang. Nyari geus kitu mah dewek rek ngadagoan weh nya. Engke kumaha buktina? Nu penting dewek embung gagal ye. Pokona mah ulah nepikeun ka gagal naon anu bakal dilakukeun ku urang dina waktu numpur lodeskeun kulawargana si Rawing. Kudu hasil sanajan kumaha oge nya. Ari eta mah ceuk kula oge kumaha engke buktina lamun memang geus bener mah aya bajuna bisa dipastikeun kula
kakara bisa ngalakukeun tindakan nurutkeun kamampuhan ilmu anu kacangking ku diri kula kitu tah Kang Camati. Tah kitu be atuh Sutra. Mending kenehnya ngakalan atawa ngusahakeun nyokot menangkeun bajuna si Rawing cek dewek mah nya dibandingkeun jeung kudu balik deui mah ka paguron Topeng Laras. Sabab gangaranan ari kudu balik deui mah. Waduh, urang era atuh. Sabab gangaranan balik deui mah, kuduna oge lamun urusan urang geus beres, dina harti geus hasil. Kitu tah ari cek dewek mah oi. Aji Sutra ungeuk bari terus nyarita deui. Kitu hade atuh Ki Guru. Ari kuring manurutkeun be kumaha Ki Guru jeung Ki Jalumpit. Ngan memang ari urusan maling baju anu sok dipake ku si Rawing mah piraku henteu bisa. Kuring sanggup lah urusan anu kitu mah Ki Guru. Kitu diantarana hasil babadamian dina waktu harita antara Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra. Sanggeusna menang pituduh ti Ki Jalumpit mangsa keur ngungkulan kakuatan Sang Hyang Roban. Kaayaan si Rawing anu numpi diri di jero guha legok panamping. Si Rawing keluar ti jero guha lamun perlu keur eusi beuteung, kitu oge estu sakapanggihna sakasampeurna, malah kawilang aya milik mun manggih bubuahan. Tapi kangaranan nyorang kahirupan anu prihatin keur si Rawing geus teu aneh, manehna geus kalatih ti keur leutik keneh. Harita kaayaan wanci puguh peuting geus salin jinis jadi beurang. Wanci kabeurangnakeun si Rawing keluar ti jero guha. Kabeneran Saraswati keur ngahaja datang hayang panggih jeung salaki. Ningali kaayaan si Rawing anu jadi salakina geus rada jagjag, Saraswati bungah anu lain dikieuna hatena. Si Rawing ngajak Saraswati neangan bubuahan, tapi ku Saraswati diajakan ngobrol di tempat anu ieu. Da puguh mawa timbal jeung lauk paukna keur dahar anu jadi salaki. Henteu kedah milari bubuahan Kang, abdi ngabantun timbal sareng rencangna. Datos ka judi ku abdi oge atuh Kang, kaayaan di dieu. Sababaraha dinten tuang Kang Rawing tangtosna oge moal sapertos biasa. Aya kitu nanya Raswati. Nyaan satia ka Akang, bagja yeuh keur Akang, sabab boga pamajikan teh bela lahir batin kanu jadi salaki. Kumaha barudak sarehat? Sanes bae sarehat Kang, malihanan aya warta anu matak mawa bagja Kang keur urang salaku anu jadi kalotna. Nah beja anu mawa bagja naon kitu Raswati? Cik bejakeun ka Akang. Ayo manganti nyiran Kang, kandungan atos eusian, urang bakal incuan Kang. Urang bakal boga incu. Ah, beuki ngolotan atuh lamun kitu mah urang teh Raswati. Dari kahayang mah tadina heumun beunang nawar, Akang mah nya Saraswati deui kitu deui nya. Embung ngolotan teh hayang anger we saperti ayeuna. Sabab beuki kolot mah jadi nini-nini jeung aki-aki. Geus jadi inin jeung aki-aki mah ripuh apanan. Ngaco Kang Rawing mah nya di mana-mana oge atuh Kang, henteu tiasa anger. Katingalin aku abdi tos rada sakinten geuningan ayeuna mah Kang Rawing teh nya tos rada jagjag. Nya lumayan weh dibandingkeun jeung kamari ieu mah Raswati. Nya syukur weh ari ayu manganti geus dipercaya rek boga turunan mah nya.
Padahal tos jag-jag mah atuh urang mulih we Kang sareng-sareng abdi ka lembur. Da abdi tetep ieu teh henteu tenang. Ari Kang Rawing di dieu henteu aya nu ngarencangan mah Kang. Menepikeun ka henteu kuat ieu ku kasono nya Raswati. Apanan Akang geus ngajelaskeun. Lamun can pulih sapinuhna kayaan Akang, hemangka Akang moal kabalik ka pilemburan Raswati. Maksud abdi teh ari di lembur mah Kang pantiasa diperhatikeun ku abdi. Boh tuang leueutna atanapi ka peryogian anu sanesna ka peragian Kang Rawing. Atuh ka abdina oge regreg ari ka Bandungan sadi dinten mah. Tenang Raswati nya keun dageus damang oge cager nya engke kasono disekaligus-keun. Sarta katarima perhatian ejeung ka nyaah ti anu jadi pamajikan. Ngan mun kudu mulang ayeuna heuh memang can waktuna. Jadi wayahna nya mun Akang moal waka bisa balik yeuh. Nya sawios atuh pamikitu mah Kang. Mung sakawitna be ari abdi mah supados regreg ari aya di ditu mah Kang. Nya sanajan Akang di dieu oge regregen we atuh hate mah Raswati. Sabab cicing di dieu oge Akangan sorangan henteu dibaturan ku ambewe. Mun kitu Akang di dieuna teh dibaturan ku ambewe sejen tah kudu melang nya kudu melang. Bisi Akang teu bisa balik deui. Sok kemana wae Kang Rawing mah diajakan ngobrol teh. Ari sanggem abdi mah Kang mending tuang heula be aya namanya. Paparihan mah kamari-kamari tuang Kang Rawing teh teu leres. Nya sok atuh kadiekeun timbalna. Aya naon tah? Aya hulu asin? Belum asin? Nya belum asin meureunnan nya. Pilaku ketang asin di kulub mah. Sok atuh bareng ngalah nikmatnya Raswati. Saraswati bet jadi inget keur waktu masih keneh lalagasan jadi wanoja jeung jajaka. Harita oge duaan deui bareng dahar di tempat anu suni. Bet jadi ngalangkang deui nembongan lalakon ka tukang-tukang anu geus kasora.